numawi disaur ku Gusti Allah wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sok dina bulan Rajab ieu guragiru buru-buru lumpat ka mana? Lumpat ka Gusti Allah rek menta diham astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya Rojab oge rokna teh hartosna Rasulullah jabna teh jab ro ieu magi naon dina bulan Rajab ieu aya dua makhluk Allah nu berperan hiji Rasul sebagai pemeran utama nu kadua malaikat Jibril pendamping Rasul ka mana Isra Mi'raj dina sasi Rajab aya peristiwa agung peristiwa besar diisrokeun jeung dimi'rajkeun junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon nu janten cukang lantaran, naon nu janten sabab Nabi diisrokeun, Nabi dimi'rajkeun? Upami ditaros naon sabab, maka seueur diantawisna di antawisna nu janten sabab pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun teh upami ninggal dina kitab Duratun Nasihin saur Kang Ustad Rahmat mah eta teh terjadi percekcokan perdebatan antara langit jeung bumi ngaledek ka saha ka langit parabut pangaboga nu ngamitian saha bumi nu pangheulana sulit ati saha bumi matak tong aneh lamun makhluk anu asalna tina bumi jeung makhluk anu antara ka bumi sok rada sulit ati tong aneh nah hasilnya aja udah gitu di hiji lemur aya nu pangheulana ngawarung payu warungna teh ceuk tatanggana teh genah si eta boga warung beureun lamun kuring dagang kuring yang beureun unggal poe teh nyoa duit der we ngawarung kumaha ceuk uteuh la ngawarung ceuk uteuh la ngawarung teh ayeuna mah dagang teh aya musuh gitu pedah tatangga dagang sarua nyebutna teh naon musuh ari ece lain musuh eta teh justru partner. Alhamdulillah Gusti ayeuna mah si eta milu dagang meureun nu nganyuk teh moal ka urang kabeh anya dalieun kudu nganyuk teh nya
dan anu ngajuk mah tara mayar laras gitu tara mayar ngajuk mah tara mayar nu mayar mah nu kontan di mana nu ngajuk bayarnya lieur mah tebatan balik orang nganyuknya apa lieur nu dagang teh nya ayeuna mah alhamdulillah Gusti berbagi anu nganyuk gitu alhamdulillah maju si eta mah usahana meuli buburialan nya maklum sulit adi teh ya di mananya tatanyana gitu pajar kita di mana tatanyana wow cek beja ti jurig euy cenah mah ti Gunung Kawi wah bapak boga tuyul saya mah dan lain-lainnya gitu pedah ningali batur anu asana aya apana sulit hatena nya lamun teu sulit hate lah Gusti si eta mah kamari teh berekeun ayeuna bageus teu kudu dibere alhamdulillah ngurangan tanggung jawab urang ya da malukankeun beunghar sorangan teh geunah kitu urang beunghar sorangan tatangga ripuh kabeh geunah kitu da teu geunah nya kawajiban ka urang sakabehnya ai kitu mah si ieu mimiti beunghar si ieu mimiti beunghar urang teh alhamdulillah kitu ceuk nah jadi kadinya ieu teh aya naon ceuk sok orang kalebet ka dieu orang kalebet ka dieu cik punten nya ieu mah lain di dieu lain ngadongkeng jeung sulit ati teh di ditu ieu mah lain di dieu mah balageur saroleh sawareh terjadi naon terjadi perdebatan antara langit jeung saha bumi jeung saha jeung bumi cek bumi teh ka langit ye langit kuring mah sagala aya cek bumi di kuring mah aya walungan aya tatangkalan aya hai aya sasatoan sasatoe kumplit nya ti miti satu lupang leutikna nepi ka satu panggedena aya di dieu mah nya uteuk tongo walang taga hayam ge rupa-rupa aya hayam pelung aya hayam kumplit dalamnya pepek eusi dunya rasa gitu ai mane boga naon langit gitu gahulang langit teh cek langit kuring ge boga bintang boga palon poe gitu boga bulan terus ngadu naon ngadu perdebatan terakhir langit teh eleh cek bumi dikuring aya Kangjeng Nabi di maneh eueuh kitu ceurik ka Gusti Allah langit teh Gusti geuning abdi teh bet eleh ku bumi di bumi aya Muhammad dikuring mah eueuh dongkapkeun ka abdi Muhammad Gusti jeritan hate langit langit hate ada jerit langit Gusti Allah diijabah cek Gusti Allah heung ku kami Muhammad rek dibawa ka dieu Kangjeng Nabi diperintahkeun Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab maha lakona malaikat Jibril disauran ku Gusti Allah cek Gusti Allah Jibril ka dieu Israil wayahna poe ayeuna jeung peuting ayeuna maneh ulah nyabut nyawa eureun istirahat Israil leuwasnya Gusti aya naon bet abdi teu beurang nyabut nyawa itu bade kiamat ieu teh ceuk Gusti Allah lain pangjemputkeun hamba kami Muhammad ti bumi bawa ka langit ngangonan Gusti itu buruk bawa gitu berangkat teh malaikat Jibril ka taman surga di dinya teh aya buruk suur aya 4.000 na dipilih nu mana ieu nya anu pantes jang nyana Kangjeng
nabi ditinggalian ku malaikat Jibril ece aya hiji buruk keur cicing we di juru da keur sedih sampeurkeun we ku malaikat Jibril teh buruk ari maneh kunaon bat tingali ganu bunga atuh maneh bet bangun anu sedih cek eta buruk abdi teh tos 40 tahun rindu ka saha buruk abdi teh rindu ka jalmi nu asmana aya dina ta'ar abdi janten dina ta'arna buruk teh loba naon aya seratan Kangjeng Nabi abdi teh sono kangen nu mawi naon dina rindu tetela nyiksa batin ce kantos kangen kantos rindu kumaha rasana eta rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahan kau tinggalkan aku seorang bila hatiku sedang rindu. Aku nurutan aing ngadulikeun ah. Ceu teu kudu nyawer henteu. Moal dipeta nyawer moal. Sok ngarek lagu bangalagu ceu. Atuh ceu ngaran anu keur sono peureum kadeuleu bentak karasa dimanapun ada bayangan dimanapun ada bayanganmu ada bayanganmu kekasihku ku menangisku karena rindu ku bersedih sedih karena rindu numawi cek malaikat Jibril yak ayeuna ku kami ditepungkeun jeung saha jeung nu dipikasono ku maneh kitu dicanak we buruk teh ngajemput Kangjeng Nabi numawi eta buruk penak jeung Nabi teh naon ejek geler centil nya kumaha we ibu-ibu keur ngora baheula pake jeung kabogo apa teu geunah cicingna ceuk we tipe ting keneh pan sok malam ini ku tak dapat tidur bayangmu menggoda selalu matak begitu datang bogohnya rentang-rentang cek ece teh pertemuan yang oh iya kini jadi kejadian apa wae ibu-ibu mah apa kan era-era teh gini cing saurang ibu-ibu teh pertemuan teh panghiburkeun ibu-ibu sok teh engal panghibur sekedap teh kapayun disawer ku palurah sok sahat kapayun teh anu daek ngalaku pertemuan disawer pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang karena perpisahan kini telah terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan kini tak berhayal lagi
Alah. Selawe, cek itu harus teu. Jangan teu. Nyase nya. Ah, teraskeun nya. Bios teraskeun. Keun. Lah. Kumaha cek? Oh, teraskeun. Oh, siap, cek. Biasa, cek. Ieu teh pengaruh kurang duit jadi kurang denge teh. Kudu tarik. Oh bener bulurah nu acan mah. Aduh. Lah. Nya tuh Pak. Gitu. Biasana lamun bulurah masak lebih gede, Pak. Nah jadi kadinya itu duh. Nyata gitu itu jadi memang ker naon abi ge teh rada aneh gitu. Rada aneh teh kieu. Soca kaganggu itu. Jadi lamun ningali ibu-ibu mah katinggal ku abi teh. Galeulis, maranis gitu. Asli katinggal. Ngan lamun lebah nempo duit, nempo dompet, teu katempo duit itu teh. Kunaon si urang teh. Aya keanehan teh. Kaganggu panon teh kumaha. Halo. Singkat cariosna Isra Mi'raj teh nya Kangjeng Nabi nampi perintah ti Gusti Allah dipiwarang naon eta teh dipiwarang salat 5 waktu jang naon Allah nitah salat ngaripuh-ripuh jelema nah Allah butuheun disembah ku jelema nah Allah butuheun disujudan ku jelema henteu. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah mah maha beunghar teu hayang disembah. Sakabeh jelema anu aya di alam dunya teu nyembah ka Gusti Allah moal ngurangan kana keagungan Gusti Allah. Sakabeh jelema di alam dunya sujud ka Gusti Allah moal nambahan keagungan Gusti moal. Allah nitah salat ka jelema teh jang saha jang jelema supaya naon supaya cager panyakitna. Aduh hatur nuhun eteh geulis pamajikan batur sing soleh kan seberapa siap salat 5 jang naon Allah nitah salat teh jang ubar jelema sabab jelema teh boga 2 penyakit anu parah nu hese ubarna. Naon hiji penyakit sieun 2 penyakit sedih. Jelema mah sokeun aku penyakit sieun teu dahar, sieun teu make, sieun dihinggapi berbagai ketakutan. Anu kadua sok ditimpa ku naon ku bingung jung sok balelo sok diudag-udag kasedih supaya jelema teu boga kasieun teu neungludeung adem ayem tentrem genah merenah tumanina tiis ceuli herang panon Allah nitah salat supaya jelema teu pati loba teuing musibah teu loba teuing kasedih tah salat ubar kitu sebenarnya jelas di Al-Qur'an innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jalma iman nu salat jeung sok zakat mah ku Gusti Allah moal dibere kasieun jeung moal dibere kabingung moal dibere kasedih gitu aja. Lamun urang masih loba kasieun, lamun urang masih diudag-udag kabingung jeung kasedih, berarti salatna teu pati beres gitu. Wah. Halo, sabarari? Salatna teu pati
beres. Nah da lolobana nu salat teh nyorangan. Osok salat osok ngan lolobana munfarid. Yeuh ece sadayana lain teu hade munfarid oge ngan berat lalakonna. Eling eling umat muslimin. Ayo orang berjamaah estuk kewajiban orang di dunia kekelen orang di akhirat 27 ganjaran. Panna urang teu pati beresnya salatna ibu osok salat mah gitunya lalaki utamina mah ngan lolobana sorangan sah numutkeun kewajiban mah ngan berat lalakonna kudu beres sagarupina hese hayang salat ditarima teh matak teu aneh diancam ku Gusti Allah fawailul lil musallin. Kumaha carana supaya salamet? Maka teu aya deui berjamaah. Ngaran berjamaah mah boro-boro ge alus salatna goreng ge ditarima. Matak sausé Jainuddin Al-Ma'bari Al-Malebari dina kitab Kifatul Atqiya latat rukanna jamaatan ulah ningalkeun salat berjamaah. Kieu Kang. Nalika salat berjamaah rek diadegkeun Allah nempo hatena imam. Lamun dina imam aya kahadean maka Allah narima jeung ngaridoan sakabeh jalma nu salat berjamaah. Cukup imam nu hade hatena selesai. Lamun teh mah dina hate imam eueuh kahadean Allah bakal ningali hate-hatena jamaah. Aya teu salah sahijina nu alus hatena. Aya we saurang nu alus hatena maka sakabeh nu berjamaah ditampi salatna ku Gusti Allah jeung dipikaridho ku Gusti Allah. Tetela diteliti ku Gusti Allah teh diteang teh makmumna teu baleg, imamna ge teu baleg. Tapi sok sanajan imamna teu bawa kahadean, makmumna teu bawa kahadean, Allah tetep bakal narima salatna eta nu berjamaah kunaon ku nempo berjamaahna kitu. Jadi lamun ditaros salat nu mana nu pasti ditarima salat nu berjamaah. Nu teu berjamaah mah tanda tak kitu. Ceu sakarik dikadok lila ieu mah. Ye pun guru pangarsa Kiai Haji Abdul Aziz Apandi waktu mulih teu Mekah anjeunna nyarios. Saur pun guru waktu kuring di Mekah kuring muka jandela nu katempo teh gunung batu. Tapi begitu kuring muka kulkas sagala aya. Aya apel, aya cau, komplit. Begitu kuring balik ke Indonesia, kuring muka jandela, tangkal cau rentul, tangkal buah balata, tangkal limus loba. Begitu muka kulkas eueuhna naon. Nah ari di Mekah nu eueuh tangkalna buahna loba, nah ari di urang loba tangkalna kulkas kosong. Nah, sabada diteliti sing horeng Masjidil Haram mah teu pernah pegat anu ibadah. Kabeh di Mekah mah salatna berjamaah. Matak lamun hiji lemur hayang berkah, hiji lemur hayang makmur, maka ramekeun berjamaah. Lamun di Mekar Manik hayang jadi baldatun thayyibatun warabun gopur, maka budayakan salat berjamaah. Gitu.
lamun sakabehna terbiasa salat berjamaah maka kabeh pendudukna bakal penduduk anu takwa disebatna. Lamun anu takwa pasti darajatna ditaikeun ku Gusti Allah. Da luhur martabat jelema dimimitian kunaon ku takwa. Leres kitu ce? Kang. Takwa terakhir Kang lah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan kusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya dengan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang semuanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Anu apal kirinya, anu apal barengan. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan bersusah hati. Yang kaya janganlah bangga dan jangan bersungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya adalah bertakwalah dalam hidup Anda punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Ketika mekar manik tos bertakwa maka lapatahna alaihim barokah. Mekar manik bakal jadi tempat anu berkah. Bobok sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur neda jemar sihapunten. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.